Di lemur gintung mah ngaran Barna jeung Wirta moal aya nu birek deui. Adi lanceuk tukang moro manuk atawa paninggaran, duanana kahot jagone maku bedil angin, malah boga landian jurig moro. Morona ngasru kaleuweung atawa ka sisi walungan ngadon ngalah hayaman, lamun mangsa halodo sok ngahaja cirekem dina beungbeureman ngalah manuk uncal. Geus teu kaitung leuweung anu geus diasru ku duanana, taya kasieun najan kudu ngaprak wahangan anu loba orayna. Tara gimir asup ka tempat hara-haraeun najan ceuk beja loba dedemitna. Duanana teuneng ludeung taya karingrang salila mamawa bedil angin. Ari bedilna kawilang hade, Barman sok make senapan merek Canon, adina mah Wirta make Bramasta ngan geus dirobah jadi asup 40 kompaan. Lamun jarak jauh bagian adina Wirta. Dina hiji poe, Barna jeung adina Wirta keur baradami ngeunaan tempat nu rek dijugjug. Ari asal indit mah sok nyamos tara bebeunangan. Jadi urang rek ka mana Kang? Mun bisa mah urang ngalabah jing. Nya kita manuk oge aya masih katunya. Ceuk Wirta bari ngarojokan laras bedilna ngahaja dibersihan. Lamun bajing mah loba dicaricit, handapna susukan badag, sok rajin oge loba hahayaman teh. Tema lanceukna Barna sarua keur mersihan bedilna. Siap lah Kang, pelor loba keneh cukup keur sore mah. Mekel kejo tong Kang. Mekel atuh saeutik mah. Tong poho bawa gula beureum 2 ganumanya cetrokeun. Duanana meresihan bedilna, Barna ngajewang bedog di talian dina cangkengna, kitu deui Wirta ngasupkeun cai jeung bekel kana endongna. Sanggeus tarapti duanana arinit ngajugjug ka caricit. Bari lumampah teh aluprek ngobrol nyaritakeun samangsa keur moro, teu karasa duanana geus anjog ka caricit, memeh naik ka reuma kudu turun heula ka walungan muntasan cukang kai. Lebah sisi walungan Barna ngarandeg mere isarah ka adina, duanana leumpang lalaunan bari dodongkoan. Barna nyumput dina rungkun, ari Wirta aya tukangeun Barna sakira 4 meteran. Barna tutunjuk kabeh sisi peuntas, nyabai aya hahayaman jaluna keur macokan hakaneun. Barna ngalempengkeun bedilna, panuna peureum sabelah, ngeceng hahayaman dipaskeun jeung pisir bedil. Bedil geus dikokang, tapi barang rek narik picuna, dius kadenge sora bedil angin ngabekas, sing horeng Wirta miheulaan nembak tapi luput teu keuna. Hahayaman kabur teuing ka mana, Barna tangka buncelik awahing ku amek ka adina. Ari siana naonan, kapan ceuk dewek cicing, rek ditema ku dewek na kadon si lain nu miheulaan. Leungeunkeun mata teh, ceuk Barna nyarekan ka adina. Hehehe, satadina mah geus yakin bakal beunang, dikeceng lebah huluna teh. Temal Wirta nyerengeh seuri. Barna teu ngomong deui bati jamedud we. Sanggeus muntasan cukang kai, duanana narae ka sisi reuma, didinya rajeg tangkal saninten. Dina saninten pangjangkungna katingali tangkal nagri leubeut ku buahna. Barna jeung Wirta ngawaskeun tina dapuran awi, teu nyalahan nalebah nagri loba bajing keur ngahakanan buahna ngan edas caricingna teh dina dahan anu pangluhurna. Barna curingha sabab aya bajing keur ngarayap dina tangkal saninten, lalaunan bedil dibabener, pisir geus dikeceng dilempengkeun kana bajing. Dius bedil ngabekas, tak pelor mimis teh keuna kana kai, bajing luput teu beunang, nerekel gancang pisan naek ka luhur. Jadol teh teu beunang euy. Ceuk Barna kutu geuneng tembakanana teh nyamos.
Dina dahan anu luhur aya bajing keur ngegel buah nagri, Wirta ngalempeng bedilna, terus koleang bajing teh murag, blug ninggang kana lemah. Satengah luncat Wirta lumpat medu ka lebah bajing anu murag, barna nuturkeun ti tukang. Srog ka lebah bajing murag, katingali ngajepat ngan barang rek dicokot, sakadang bajing teh nirilik lumpat ka lebah suku barna. Wirta rika tinggang bajing ku pohpor bedilna, hiu jebrot. Aduh, cek barna ngociak bari ngudupung, pohpor bedil nenggel pisan kana sukuna. Wirta kacidareuwaseunana ningali lanceukna anu ngagorowok teh, hampura Kang, ari bajingna ka mana? Panon Wirta rurat reret nyangan bajing. Koplok sia, lain mikiran bajing sia, cokor aing deuleu ku sia ieu. Panon barna molotot, beungeut euceuy awahing ku nafsu bari nahan ka nyeri. Wirta gentak nyambeurkeun ka barna, sapatuna dilaanan ku Wirta, kaciri suku barna teh keuneuk semu hejo. Hampura Kang, lain ka aja, sugan teh bajingna geus pae. Barna teu nembal, leungeunna mencetan suku anu nyanyautan. Sigana mah bajing murag teh lain katembak tapi reuwaseun ngadenge sora bedil, moro teh teu tuluy duanana baralik deui ka imahna. Marengan poe Minggu, barna jeung Wirta geus saged rek indit moro, ari morona kaconggeng meunang beja ti Kang Asep lebah dinya maloba manuk walik jeung manuk uncal. Kade pocai jeung bekel tinggalin, sabab lalampahan teh pan kacida jauna kaconggeng teh. Ceuk barna ka adina Wirta ngelingan bisi aya nu tinggalin. Moal Kang, kabeh geus siap. Hayu bisi beurang manten. Temiceunan waktu deui bring bae duanana arinit kaconggeng, sajajalan teu loba cacarita, noyod bae leumpang ngarah tereh tepi. Basa memeh anjog, Wirta mere isarah ka barna sangkan eureun heula, lantaran ningali manuk ti kukur dina tangkal suren, najan cicingna dina dahan luhur tapi bedil bogana Wirta tara misleuk sok menderan kana sasaran. Bedil di lelempeng kaluhur, dus sora bedil kadenge awuhan ka jero leuweung marengan ngoleangna manuk ti kukur ka handap. Pluk bangke ti kukur kana tumpukan kalakai, gancang diburu ku Wirta, manuk digigiwing dibawa kabarna. Hehehe, beunang Kang, katemak lebah awakna. Ceuk Wirta bari seuri bunga, nembongkeun manuk ti kukur anu katemak lebah awakna. Ade euy, tah kitu atuh ari nemak teh bebeunangan. Temal barna muji ka adina. Wirta ukur nyerengeh seuri dipuji ku lanceukna teh. Duanana nuluykeun deui leumpangna, tekung silila duanana geus nepi ka conggang, duanana dodongkoan asup kana rungkun anu kacida kekepna. Ari didinya kaina harandap, tina rungkun kaluhur kai ukur 3 meteran, sanggeus meunang tempat anu merenah, pok bae barna nyarita. Wayahna nya di dieu mah bagian dewe ku sabab manukna dareukeut. Lamun ditembak ku bedil silaing bakal kalabur ku sabab sorana harus. Kitu ceuk barna papatah ka adina. Wirta ukur ungeuk. Tuh tingali aya manuk walik jeung manintin keur bacetrot. Ceuk barna deui ngomongna ngaharewos, meh bareng duanana ningali kaluhur tangkal kai, nya bae aya manuk walik jeung manintin keur nyada bari nyatuan. Barna memener bedilna, ngeceng sakedeung kalebah manuk walik, dus bedil ngabekas marengan ngoleangna manuk walik ka handap, ari manuk manintin langsung kabur hiber jauh. Barna nyokot manuk walik,
sok ditunda dihijikeun jeung manuk ti kukur. Dewek are kabeh ditunya loba keneh manuk wali keur nyatuan, ceuk barna leumpang dodongkoan. Teu salah, manuk wali teh aya kana tiluna lebah dinya mah, bedil geus dilempeng kari ngabekas, dus kadenge sora bedil ngabekas tarikna keranan. Barna tangka ngaranjung, panuna buncelik awahing ku amek, bedil kari narik picuna kaburu kapiheulaan ku adina, sakabeh manuk anu araya didinya haliber kabeh. Barna gewat nyamperkeun adina di barung nafsu anu ngagugudug. Ari sia nembak naon, ceuk dewek di dieu mah bagian dewek deuleu. Tingali ku sia kabeh manuk mabur. Ceuk barna bari kekerot awahing ku ambek. Ieu manuk ese nangka. Temal Wirta bari nembongkeun bangke manuk ese nangka sagede jempol suku. Bangke manuk geus teu mangrupa, ukur tinggal hulu jeung awakna we saeutik kusabab katema ku bedil Wirta anu bedas tanagana. Barna beuki buncelik, beungeutna euceuy nafsu kapegung, barna teu ngomong deui ngaleos mapayan tempat sejena. Di dago aya jamna, woleh hiji geta anu kadinya deui, manuk geus giras ku sora bedil. Barna akhirna mah ukur garo-garo teu ateul pusing ku kalakuan adina Wirta, hantem ngalelentu kadon kesel, beuteung geus murilit menta di eusi. Barna balik deui ka tempat anu tadi, geek diuk bari nang hunjar lambar. Panacai jeung bekel, dewek geus lapar ieu. Ceuk barna leuleuy, Wirta teu nembal, song bae cai teh dibikeun ka lanceukna. Legu diinum bangun halab habisan. Ret ka adina kaciri ngahuleng bari ningali ka jero keresek, atra beungeutna pias ngemukasieun. Aya naon euy? Ceuk barna bari kerung. Ieu bekelna. Wirta tutunjuk kana keresek. Bekelna kumaha kitu? Cing pugu atuh ari ngomong teh. Salah nyokot, Kang. Salah nyokot kumaha si lain gitu. Iya mah sereusi emak geuning. Baru tobat Gusti, ceuk aing tadi kumaha. Nah teu dideuleuh heula tuh, sia mah janji rawel belegug. Barna ngomongna bari gegeblig kana taneuh, bakat ku amek meh teu kawadahan. Beuteung peurih manuk eueuh sahanu teu aral, mun kongang hayang gegerewekan bari gogorolongan dina taneuh. Wirta teu ngomong ukur murungkut ningali lanceukna anu keur ngamuk. Sajongjonan mah taya nu cacarita, pikiran kumalayang sewang-sewangan, sanggeus leuler tina kaamekna, pok barna ngawakca. Usi laing manuk beuleum tah, keur ganjel beuteung ulah salah pilih teuing. Wirta ukur ungeuk manehna pindah ka tempat anu hantar bari ngajingjing manuk. Barna dodongkuan pindah ke tempat sejena, susuganan aya manuk anu kadinya. Di dago anger taya nu euntreuk, antukna barna balik deui, beuteungna beuki murilit. Seungit beuleum manuk teh angin-anginan matak ngahudang lapar, geek diuk bari nempo beuleum manuk anu geus asak. Mana keur si lain? Uing mah geus beak, manuk balik anu didahar ku uing mah. Barna nyokot beuleum manuk ti kukur, beuteungna geus teu kaampeuh peurih awahing ku lapar. Gep daging ti kukur digegel, barna nyeri bari ngutahkeun deui daging ti kukur anu karasana pait melelel. Nah geuning pait ieu teh, ceuk barna bari mencerong ka Wirta. Nya pait ti kukur mah. Geus nyau pait, nah dibikeun ka dewek atuh. Goblok sadunya sugan mah. Ceuk barna bari buncelik, daging ti kukur teh dibalangkeun. Barna kahudang deui amarahna, bedilna dicokot, dus nembakan tangkal kai. Daging ti kukur memang pahit lamun ti kukurna geus kolot atawa lamun disadagukna 2 kali. Tapi lamun ti kukur jajangkar mah dagingna guranyih kawas daging japati. Antuk namah barna ngajak balik ka Wirta, leumpang rumanggieun,
awakna leuleus can kararabana naon nepikeun ka hiji palataran duanana reureuh heula komo barna mah teu sirikna ngabebeutkeun maneh kana jukut beteung beuki peurih ti korogang garateun sabab cai nginum geus beak. Wirta mah ukur cinekul we teu wani cacarita. Panun barna ngareretan kalebah tangkal kai susuganan aya manuk entrep tapi lebeng. Red kana tangkal pasang panun barna nitenan tangkal manganeuh kai nganyang-nganyang buahna harideung jeung bareureum leubeutna keranan. Aya oge anu nyebut eta teh tangkal PR. Wirta, ari buah PR ngeunah henteu euy. Beuteung teu kuat lapar ya. Sugan kaganjel ku buah kitu mah rada heujag-jag ieu teh. Ceuk barna ka adina bari curug nuduhkeun kalebah tangkal PR. Nyaho teuing uing can pernah ngadahar, tapi apal sorangan namun buah PR kahakanan manuk ti kukur atawa manuk uncal. Temal Wirta panuna neuteuk buah PR anu keur meujeuhna leubeut dipapantes rasana teh kareueut. Buah PR gedena ukur sagede leunca. Dewek ge nyaho kahakanan manuk. Maksud dewek lamun didahar ku jelema malah naon kitu. Nya kari mikir we atuh ku logika. Eta kahakanan manuk lamun mata ku mah geus pasti manuk oge bakal modar atuh. Cek uing mah eta buah teh aman lamun didahar. Temal Wirta dari anak keranan. Garti pisan juga tuh si lain ngalah ka ditu. Dewek teu kuat leuleus ieu teh. Wirta teu nembalan, kencling bae init bari ngajingjing bedog. Wirta nutuhan tangkal PR geus loba buahna dirurud meh sakandungan. Wirta nyampeurkeun deui ka lanceukna. Buah PR diburusutkeun kana jukut. Barna nyokot sasiki anu beureum tuluy digege lalaunan. Tetela rasana teh amis ngan rada kesed. Amis euy, lumayan keur ganjel beuteung. Ceuk barna bari nyokot sarawu ambai dihuapkeun. Kitu deui Wirta ngagares buah PR anu rasana amis kesed. Ngan teu lila Wirta totoel kabarna bari ngomongna ngablebeb. Barna tangka ngaranyu ningali biwir adina jadi jeding siga tapak nyeureud. Ari ngomongna ngabelek-bek tepuguh deui. Barna gewat ngutahkeun buah PR tina sungutna. Nyel bae nafsu ka adina ku sabab geus mere info jongklok. Maksudna mah meureun nyarekan adina, tapi sora anu kadenge teh ukur wawawewe kawas nu pego. Biwir jeung letah barna barareuh sarua kawas adina Wirta jadi jarding. Ari buah PR rasana amis kesed tapi jadi matak lamun didahar ku jalma sabab geutahna aya racunan. Ka manuk soteh moal jadi matak ku sabab teu dicapek tapi dipacok tuluy diteureuy bulu ditunda dina telihna. Dina hiji mangsa barna jeung Wirta merona kaleuweung karancang arang langka jalma nu kumaha wani ngalasa satoan kalebah dinya. Kusabab ceuk beja leuweung karancang tempat para nonoban jeung para dedemit.
basa anjog kaleuweung karancang manuk teu sirikna reuteum dina unggal tangkal kalah bariekeun meureunan awahing ku loba. Nepi ka beurang Barna jeung Wirta geus meunang 15 siki manuk loba rupana aya manuk uncal walik jeung anu sejena. Basa rek mulang dina tangkal cerem aya manuk keur ngelak nyada najan rada luhur tapi jelas manuk teh kawilang badag sarua jeung japati. Barna nyokot bedilna manuk dikeceng lebah awakna. Dus bedil ngabekas koleang sakadang manuk teh murag ngan teu parat kana lemah. Manuk nyangsang kana dahan panghandapna gancang diburu ku Barna jeung Wirta nya bae manuk teh nyangsang dina dauna. Barang dicokot manuk teh hirup kene ukur kasifat we lebah jangjangna. Manuk naonnya euy? Barna nitenan manuk anu kawilang aneh sabab buluna teh loba warnana, awakna biru, ari jangjang hejo loba huluna teh bodas campur koneng. Ari pamatukna beureum ngora, ana disidik-sidik mah kacida alusna. Teuing, kuing ge asa karek ningali. Tapi kukut we lah kurungan Kang, hargana pasti mahal gerah. Kusabab langka manuk model kieu mah. Temal Wirta bari sarua alakili kana manuk. Toloba catur deui duanana baralik ninggalkeun leuweung karancang. Sadatangna ka imah, manuk anu alus buluna teh di kurungan, manuk ukur disada nyiricit kawas nandangan ka nyeri. Basa peutingna Barna ngimpi kadatangan makhluk pikasieun eta makhluk teh ngomong kabarna kudu nganterkeun deui manuk ka leuweung karancang. Atuh rebun-rebun kene adi lanceuk teh indit deui ka leuweung karancang sejak nganterkeun manuk ka tempat asalna. Tiwangkit harita Barna jeung Wirta tara pirajeuneun moro deui.